edisi nuluykeun carita anu kamari sawaktu ngadadak emak liburan ka Agra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Salahnya ieu mah eukeur henteu di saung tapi emak eukeur di tempat liburannya. Pa geuning baraya ieu teh emak geus tepi ka tempatna, geus pasti neangan tempat aja ngampar ieu teh tuh tingali. Si Sujanang mariweuh begitu ngampar karpet teh langsung gogoleran. Deui datang-datang teh lapar cenah oge jadi we ieu teh barudak mah langsung heula murak sangu. Padahal tadi nama harek ngarariung sararea dahar teh nya. Tapi na ku sabab barudak marariweuh lapar-laparan nya geus urang heulakeun heulanya ngameh jara rongjon. Soalna mah meureunannya lapar tapi na hayang wagiru ngojay. Begitulah ari barudak mah. Matak begitu beres dalalahar barudak mah langsung ngararojay tadi teh. Yang geus we ayeuna mah bagean kolotna urang murak sangu da bubuhan geus ngumpul teh sararea tuh tingali. Meni aya kunikmat tuh tingali aya karedok leunca. Mak ieu teh menta we deungeunana mah. Dabongana mak mah keur boke jadi we deungeunana saaya-aya mage kur ngagoreng enog tadi teh. Kitu ge henteu loba ngagorengna. Tapi alhamdulillah we bisa ngoloan ari keur kieu mah nya. Tarasa ngarariung daharna geus bareres ieu teh langsung we aya anu paburincai ngojay ieu teh aya anu nya caricing we tuh tingali. Alhamdulillah menikot bungah barudak mah geuninganan tuh. Tapi da lain barudak hungkul emak-emakna oge sarua bararungah. Termasuk emak ieu teh mage da hayang miluan ngojay atuh tuh. Baraya ieu teh cainana teh panas nya. Maneh nyakalna we kolam ajang kolotna mah anu jerona. Meni sagara de baskom kieu pageyak-geyak. Tapi da lumayan we lah nya ajang hiburan mah. Rengseng ngararojay ieu teh langsung barudak mah mamah cenah hayang jajan pop mie. Lainna nyaralin heula ieu mah barudak teh kalakah hayang jarajan heula. Beres nyalin ieu teh tingali geus persiapan ek marulang. Nu pastina tadi teh aya sesi foto-fotoan heula. Nya tapi kitu we baraya henteu karekam kabeh da maklum HP-na oge manikot. Sautak saeutik memori penuh. Sautak saeutik memori penuh. Jadilah sakarekam-rekamna we ieu mah nya. Tah ieu barudak geus mulai naraek geus nyaraleng cle tuh dina mobil. Tapi na ieu teh henteu langsung mangkat di dieu teh tadi malahan mah emak jeung balad-balad emak teh jara roged heula. Apanan lamun apal mah di dieu teh aya anu darangdutan jadi emak mah panasaran lamun teu ngageol heula. Pokona mah emak jeung besti-besti emak mah selalu memanfaatkan keadaan we lah mesing bari ngasuh oge nya.